Abi Najwa di nomor absen 20. Nami abdi Mutia Anggraini nomor absen 21. Tepangkeun nami abdi Cantika nomor absen 8. Tepangkeun nami abdi Sela absen 30. Abi Rizky Abdul Aziz di absen 29. Tepangkeun nami Abi Alif nomor absen 6. Nu kedah disiapkeun kanggo among-among nyaeta nu kahiji daun dadap kanggo nyipratan sareng dodoaan ku ustad. Kadua aya sangut tumpeng kanggo engke dibagikeun kana ngahadiranan among-among. Heusi dina sangut tumpengna bebas. Ieu di dieu nganggo tempe, teras bihun, teras dipincukan kanggo engke dibagikeun kanu anu hadir. Teras ieu aya kanggo nyawerna. Salajengna nyaeta rangkean among-among. Rangkean among-among nu kahiji nyaeta ibuna ngahaturkeun nuhun kanu parantos sumping di acara among-among murang kalihna. Teras ieu ustad ngadoa di acara ulang tahun murang kalihna, ngadoakeun supaya murang kalih janten murang kalih anu soleh. Ieu rerencangan anu sumpingna oge ngiringan ngadoakeun murang kalih supaya janten murang kalih nu soleh. Rangkean among-among anu salajengna nyaeta rerencangan anu diulem dina acara among-among ngiringan tepuk tangan ngucapkeun dina acara among-among ka murang kalih anu nuju ulang tahun. Rangkean among-among salajengna nyaeta nyipratan murang kalih anu among-among ku cai nu tas didoaan ku ustad sareng anu dongkapna oge ngiringan dicipratan supados janten murang kalih anu soleh sareng solehah. Rangkean anu salajengna nyaeta nyawer disawerkeunna aya artos koin oge permen. Anu mulung sawerana nyaeta murang kalih nu dongkap ka acara among-among. Rangkean salajengna nu terakhir nyaeta murang kalih sasaliman kanu among-among teras dibagi sangut tumpeng sareng snack.